sumina wa Agus Baros. Amus. Assalamualaikum. Raya ini. Mah? Alhamdulillah. Wah, Agus ini kabe jama keren. Pengantin. Jama. Alhamdulillah, para selamat banyak. Didoakan buat jangan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dia kemana jalan Wadeo? Aing mah aja anak kan bengkung kan. Cuma aing kali di dia sorangan teh aing bisa bilang keraka ieu. Sembilannya. Nah gini ulang-ulang gitu pas ngawin kan teh. Pusing. Pusing kunaon sih teh? Pusing ya. Iya. Iya kan ada mah. Iya kan otak waduh. Cuma aing ngangkat dangdut. Iya kayak maksudnya kayak karena ada pisan kira ya. Aduh. Oh jadi nggak ada. Kamu sawah mah ning ngarengap heula nih. Nah, eta Nah gitu aing teh ngarengap. ngarengap. Ya, aing ada moal lah. Aing wayahna nya. Wayahna aing ge moal. Aduh, Iya, wayahna geus kita aja nya. Ya. Ya. Makanya sariana. Cina bos sabaraha sih urang amplop lah cina. Urang buka heuh. iya udah dua. Anjir, Dua. amplop nage euy Gede, gede. Gus ieu kertas naon deuleu dengekeun. Gus urang ngado 200 KNT wayahna teu bisa gede ngan bareto ente hutang 200 urut hayam jadi lunas nawa salam wadoyok. Nah di mana neng? Cenah di dieu. Nya ya pokoknya nama daerah Maja akan kita udah nyampe Maja ya. Nah sata nepi-nepi na kumaha? Aya di Grace Rental namina teh a. Grace Rental. Heeh. Jauh keneh henteu? Kedap deui di payung. Meureun. Bener. Yuk. Sungguh terpaksa aku. Ya di payung juga teh ya. Si Isa naik naon jor-joran ka dieu. Nya kitu. Tah, iya ya. Grace Rental. Oh bos, Oh iya. nyang Anu di lah. Maja teh ya. Ta mobil ampikeun Ding. ampikeun. Ding. Ih, Nah, sal. Nah, aya di dieu. Nah di dia ding ayo aya. mana gawe di dieu? Nah, jadi gawe di dieu. Kumaha tuh pan heulin? Aku mah. Nya bos atuh aing di dieu. Bos cenah paling geus mah tukang lapan mobil di dieu mah. Nah, sia teh apa cungur? Ye, nu boga Grace Rental teh bogaeun anak. Anakna dijodohkeun ka aing. Jadi nu aing kabeh. Oh. Jih, nya enak atuh kitu mah ding tinggal neruskeun. Ya jelas lah. Hebatnya. Oh ding. Urang ke rental mobil ding. Ayo nyase nu ieu. Nyase ieu. Carana nu ngaboking. Acan ieu kosong ieu deui. Anu ieu tuh jadi besok berangkat liburan teh. Hayu atuh nu ieu we. Sabaraha ding? Ah, gampang karekan mah. 350 sampai 24 jam. Geus jadi ding nu ieu ding. 350 mah. Aing rek liburan. Heeh, siap gampang lah. Ieu teh kabeh keur jaralan. Ieu kosong ieu jadi kabeneran. Hiji deui ieu. Heeh. Heeh. Heuh geus jadi nu ieu. Heeh. Urang kaca heula euy. Siap. Nang antosan nanya. Abi antosan di dia. Kaca heula ka ditu. Heeh ka ditu. Tungguan heula. Siap. Hebatnya ding. Ya jelas atuh. Pantesan betah ya di dianya ding. Rek teu betah kumaha atuh. Sal. Eh, Nah, geuning aya di nah, dieu. enya ya. Itu terus di mana? Itu di mana? Terus di mana? Nah aja bade eta tah ka Grace Rental. Bade rental mobil ti Oding. Nah, di Oding. Nu Oding saurna cenah alhamdulillah geura. Oding mana itu teh? Si Oding nu hideung-hideung. Aya lain di garasi keur ngelapan mobil. Enya. Apa eta nu gaduhna cenah? Kayak eta mah nu urang atuh nah. Aduh, kumaha ieu si Oding? Nu si AA. Nah, kapan cenah nu si Oding eta teh? Aduh. Eta nu urang Grace Rental teh. Si Oding mah ukur di titah ngelapan karunya luntang-luntung teu puguk di dieu. Kudu dia digawekeun gitu. Aduh. Nah kumaha si Odingnya kok selain ka babaturan aing mah. Si Oding mah kudu percaya Isal mah. Aing mah. Siapa tuh tungguan heula nya di dieu nya. Siap. Abi ka ditu heula. Siap. Aduh, si Isal. Teteh Taslami jeung si A. Nyantos atau tos lami dia. Terus nikah teh can. Acan aya nikah. Halus ya. Nyebutkeun ieu rental nu maneh. Nu apip ieu mah cungur. Dia aing panggih. Usaha? Jangan tukang lapan hungkul di dieu teh. Yang usaha ya? Heureuy Si atuh. bosna tadi panggih di ditu. Si Odi. Heureuy. Mana yang ngaku-ngaku sih Odi? Heureuy saeutik Atau atuh. si di naon gawe? Tukang ngelap cenah, tukang ngumbah. Yuk, laki itu jadi jelema teh apa adanya we hirup Yo, mah. ding. Udah urang mah enggeus mah ya lagi kasih bos tadi langsung.
Enggak. Siapa tuh? Hayang dipecah para raduk gitu. Aya kuncina napel. Apa? Oh. Kau kenapa ding? Nya, heureuy saeutik. Yapnya. Kadek. Hati-hati di jalan. Bye. Well. Anjing. Apes aing. Tadi nama babalagaan aing kasih isal. Ding, Siap, Bos. nah mobil kemana yuk? Nah, kemana kumaha? Iya mobil hiji deui pan bieu karek datang kemana? Nah, kemana kumaha, Bos? Pan tadi si Isal geus ngarental. Geus mayar ka Bos cenah. Ih, aduh orang pun teu narima duit. Bieu ngan panggih hungkul jeung Isal teh. Aduh. Ai mayarna si Isal ka saha tuh? Ajik pan maneh nu ngajagana di dieu teh, oding. Aduh, Heupan ka urang mah teu mayar, Bos. ka urang ge sarua henteu eta teh. Atuh kumaha, Bos? Atuh teh nyaho naon bayar ka dia kumaneh? Mah sok popolontongan hayang ngaku jadi bos di aduh aing geus karuh pan di dieu teh kur tukang ngelap. Sok Teu tadi nama hayang babalagaan aing teh, Bos. teu nyaho naon duitna dikeun. Aduh, pan ieu. Pan nu baturan di dinya, nu mikeun mobil di dinya. Sok. Geus pas ding. Ya duit ku aing bawanya, kayak mana mobil datang tuluy kumbah kana untung sok babalagaan. Jing. Apa sih mah aing peuting impi naon teuing? Ongkoh goblok babaturan si Faisal sumur teh. Ini teh mau kemana? Tuh kan hujan. Kita ngobrolnya di sawah aja. Kalau di rumah, males sama anak kamu yang buraung dan bedegong itu. Ayo di sana aja. Pak. Aduh, indung aing kemana yuk? Pak. Kebakaran jauh ya, pasti diajak bobogohan ku aki-aki rabing. Bener pan tuh cek aing ge jeung aki-aki rabing. Awok-awok. Punten. Monggo. Gue ora salah. Wadone ayu, orang kok elek temen ya. Kayak entut. Bener apa kayak bojone apa ya? Kenang pelet kayak eta. Mas. Nampo indung urang teh. Kowe ngomong apa cah? Nek ngomong kowe sing genah aja petantut kayak entut. Ngomong apa? Aji di urang mana ting. Nang leuy, kap leuy, kaplay, rami judlay, cangcut lay. Oh, kowe lagi wae biungmu. Kayak miki ana wong wadon karo kaki-kaki melagu yang ana. Kayak lagi dilakeni lo. Cepetan, bok meteng cepetan. Melas. Ti tadi atuh kuya saya. Bok lagi dilakeni cepetan. Temenan cepetan. Atau serius mau sama Neng? Ya serius dong, Neng. Kalau nggak serius mah ngapain? Terus ngapelin kamu. Atuh pan Neng terang dah anak satu. Punya anak baung lagi Gak apa-apa, Randa juga. Yang penting mah raos. Soal anak kamu. Emang sih, akui dia selain bedegong, selain goreng patut, emang pika sebelin. Tapi dah gimana lagi, kalau udah sayang sama kamu mah, ya juga sama anak kamu harus sayang. Walaupun itu si goblok deh, sebelin dah. Tapi lama-kelamaan mah, mungkin bisa nerima anak kamu. Mak, aduh, sadar mak. Jangan mau sama aki-aki rabig mak. Mak, jangan mau mak. Coba tingali, mak tingali. Aduh, ya mak pasti kena ku pelet ya mah. Jangan mau ya mak ya. Aduh. Aki-aki dipeletnan inung aing tapi kadaekeun ka maneh. Diberenahan yuk. Pelet? No. Saya tidak pernah main pelet. Kamunya aja yang cinta sama aku. Anak kecil yang bedegong. Harusnya kamu itu seperti saya sebagai calon bapak kamu. Sayang aing boga bapak siga kieu. Kenapa?
Wah, tidak hayang jadi bapak. Kiki aja bagus bau tanah. Mak. Anak kecil. Warisan aku mah banyak. Rumah di mana-mana. Mobil banyak. Motor banyak. Op. Modus, segala rupa diomongin. Nges, Mak, ulah percaya, Mak. Bohong ieu mah gede wadul. Kamu gak percaya, lihat. Uangku banyak segini mah. Kalau kamu izinin mak kamu nikah sama paman. Wah. Begitu, sok aja paman. Mau dibawa kemana aja, indung aing nepi kareuneuh ge sok. Nah, kalau gini mah aing setuju punya calon bapak terek pengertian kayak paman. Sok aja ya, paman. Anak kamu sungguh biadab sekali. Dikasih uang, dia setuju. Maafin ya, anak aku yang pika sebelen itu. Gak apa-apa. Aku punya bapak tiri yang sangat baik sekali. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah,